A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu hizib Imam Syafi'i radhiyallahu an sanadna ti Imam Malik bin Anas. Nyata silsilahna runtuyanana ieu hizib katampi ti guru mantena anu kagungan nami Said Imam Malik bin Anas. Salajengna Said Imam Malik bin Anas nampi ieu doa teh ti Imam Nafi'. Imam Nafi' nampi ieu doa ti Said Abdullah bin Umar. Said Abdullah bin Umar nampi ieu doa teh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna Kangjeng osok ngadoa ku ieu hizib nalika aya perkara anu gawat seperti zaman Kangjeng Rasul. Perkara anu gawat teh sapertos bade perang. Kangjeng Nabi sok ngaoskeun ieu hizib atawa doa nalika bade maju ka medan perang. Anu maksadna nyaeta nyuhunkeun perlindungan kalawan berkahna ngaoskeun ieu hizib atawa doa. Salajengna maka sing sahajama anu ngamalkeun ieu hizib nyata anu ke dipayun diterangkeun eta bakal dibela ku Allah kontan. Nu mawi kacida pentingna urang ngamalkeunana kana ieu hizib. Niatna ngalap berkahna. Salajengna nyontok ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi anu sakitu luhungna sanes kantenna sok ngadamel syariat wasilah sababiah pelantara kantenan aya perkawis anu kalintang gawatna mah satos mayunan perang. Kangjeng Nabi anu sampurna sagala rupina nyontoan ka umatna ngadamel syariat, ngadamel cukang lantaran, ngadamel sababiah supados ku sababiah eta lungsur berkah, lungsur perlindungan ti Gusti Allah. Sapertos Kangjeng Nabi ngamalkeun ieu hizib teh. Malihanan Imam Syafi'i oge anu kawit bade dibunuh ku raja tapi henteu cios. Nah, bahkan Imam Syafi'i anu nampi ieu hizib tinu janten guruna nembe teh kagungan pengalaman berkah ngamalkeun ieu hizib. Anu mana pengalaman Imam Syafi'i radhiyallahu an dicarioskeun nyaeta dina hiji waktos Imam Syafi'i aya anu mitnahkeun ka raja. Imam Syafi'i sakitu luhung ku ilmu jemar ku panalar ma'rifatullah mujtahid fatwa anu geus teu peryogi ku dunya peryogina ku Allah bae. Mantena dina hiji waktos aya anu mitnahkeun ka raja. Cek eta anu mitnah anu ngalaporkeun ka raja mun ayeuna presiden majarkeun ngahina ka raja. Nah, kapungkur sing saha nu wantun ngahina ka raja nya hukumanana teh dihukum mati gitu. Sabab raja teh jalmi anu pangmulyana, simbol kerajaan, simbol lamun aya negara teh ayana di kepala negara atau di kepala kerajaan eta raja. Lamun aya nu mitnah, lamun aya nu ngahina hukumanana dihukum mati. Cenah gitu. Eta cek anu mitnahkeun ka raja teh Imam Syafi'i kantos
ngahina ka raja. Atuh raja teh bendu tah. Terus eta raja ambekeun ka Imam Syafi'i. Wah, bendu ka Imam Syafi'i, kurang ajar cek raja. Pan urang teh raja, manehna rakyatna. Sok sanajan ulama ngahina kuring mah, rasakeun cek raja. Da kitu nya pamimpin mah. Ya, bila mana kaganggu hatena, bila mana kaganggu pikiranana nu nimbulkeun emosi, tah sifat karajaanana sok muncul gitu. Tah kadituna teu dipikirkeun rakyat gede, rakyat leutik nu kumaha nafsu we. Anu dibarengan ku sifat kerajaanana teh, kakawasaanana teh. Pada ieu contona. Eta raja ambekeun ka Imam Syafi'i harita keneh. Harita keneh ngancam erek ngabunuh ka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cek raja kudu dibunuh ya Imam Syafi'i. Salajengna eta raja ngutus ka hiji polisi anu kagungan nami nyata Ki Robe. Nah, kepala polisi zaman harita waktos jumeneng Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mun ayeuna Kapolrina eta nya. Tah kepala polisi urang mah Republik Indonesia eta. Kapungkur mah kepala polisi zaman harita. Namina teh Ki Robe. Anu eta Ki Robe teh anu gagah berani tur kejem. Nya sakti mandraguna, nya wanian jeung aya leuwihna kejem kitu. Wah, tanya. Eta raja kieu ngomongna. Sabada manggil Ki Robe ceuk raja nyarios kieu ka Robe. Wahai Robe, anjeun kudu berangkat beuting ayeuna pisan ka tewak Imam Syafi'i, kudu beunang ayeuna. Sarta datangna anjeun ka imahna. Ulah hormat terus gedor bae pintu imahna. Ulah permisi deui. Eta cariosan raja kaki Robe ka kepala polisi. Tewak cenah teh Imam Syafi'i teh bungana ngahina kuring. Aya nu laporan ka kuring, yen manehna kumawani ngahina kuring tewak. Peuting ayeuna keneh wengi tah harita teh nya. Sok sanajan manehna keur magahan atau keur sare, gedor we madrasahna, gedor imahna, asup ulah sopan. Ulah sopan pokona asupna teh. Rante eta Imam Syafi'i bawa ka kuring ayeuna pisan. Ceuk raja miwarang ka Ki Robe kepala polisi. Malum dunungan nya. Anu miwarangna atuh Ki Robe teh turut we. Terus eta polisi anu ngaranna Ki Robe teh berangkat harita keneh. Berpakaian dinas tur ngagedor ka bumi Imam Syafi'i. Nya manehna make pakaian dinas, geus aya parentah ti raja nya angkat ka bumi Imam Syafi'i radhiyallahu an. Geus dongkap ka bumi Imam Syafi'i nya gedor Imam Syafi'i keur istirahat. Digedor Imam Syafi'i bari ngomong kieu. Anjeun dipanggil ku raja kudu kabawa ayeuna pisan. Ti luar keneh teu sopan. Cerita raja, cerita polisi teu sopan ka ulama geus aya di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ayeuna lamun teh mah aya nya kitu teu aneh. Kudu kabawa ayeuna pisan cenah kitu. Diwaler saur Imam Syafi'i ayeuna pisan. Ceuk Ki Robe nya ayeuna pisan. Saur Imam Syafi'i piraku cenah sakieu peutingna. Jeung anjeun asup ka dieu tanpa izin. Saur Imam Syafi'i ieu teh peuting, tuluy maneh asup ka imah kuring teh teu sopan. Teu menta izin heula gegedor kitu teh. Nya eta caca ka Imam Syafi'i. Ceuk eta polisi jawab si Robe teh karena kudu kieu kula diparentahna ku raja.
Da kuring ku raja dibere tugasna saeutik kieu asup ka imah anjeun teh ulah sopan. Kudu digedor lamun maneh keur istirahat. Walaupun keur magahan. Tuh, atunya kusabab polisi keukeuh ngalaksanakeun parentahan raja walaupun teu sopan tata carana atuh Imam Syafi'i teh eleh terus Imam Syafi'i dibawa bari dipaksa. Imam Syafi'i alimeun tapi dipaksa tah ku Ki Robe teh. Nya dipaksa mun ayeuna mah di dibawa paksa teh. Duh, subhanallah. Kabayangnya lamun urang hirup zaman harita ningali Imam Syafi'i dicana ku polisi. Ku saha diparentah ku raja, paangna kitu raja aya nu ngalaporkeun ka manehna yen Imam Syafi'i ngahina, padahal mah mitnah. Subhanallah. Tuh mata karaja amanya itu ulah saucap-ucapna, ulah satingkah-tingkahna. Bisi timbul sifat karajaanana. Asa ngawasa teh ke moal ditingali saha-sahaana. Aing geus biji sifat rajana mah. Sadongkapna karaja terus Imam Syafi'i disilahkeun duduk ku polisi di ruangan tamu. Sarta eta polisi laporan ka raja bahwa Imam Syafi'i parantos hadir. Tos dugi ka kerajaan Imam Syafi'i disimpen di ruangan tunggu. Nah eta Ki Robe nepangan raja. Lapor yen Imam Syafi'i parantos dicanak. Ayeuna keur ngantosan di ruang tamu. Cek eta raja buru bawa ka dieu. Aing geus kesel ti tadi cenah nunggu. Nah, keul keneh eta raja. Buru-buru ku aing rek disiksa cek raja teh. Tah dicanaklah Imam Syafi'i ku eta polisi Robe teh namina nya menghadap ka raja da dipiwarang menghadap. Begitu Imam Syafi'i katingal ku raja tapi nalika Imam Syafi'i rek disiksa maka eta raja ningalina ka Imam Syafi'i kalawan serentak mika welas mika asih sehingga leungit api kamarahanana sama sekali. Tah begitu Imam Syafi'i katingal ku raja. Langsung manahna raja teh tina bendu janten leungit benduna digentos ku kawelas ku kaasih ka Imam Syafi'i. Jadi nyaah. Jadi isin, jadi ajrih, jadi ngahormat tuh. Salajengna anu teu acan ningali Imam Syafi'i mah bahasana kasar, begitu tos ningali Imam Syafi'i nyariosna teh jadi sopan. Kumaha bahasana wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tah nami aslina Imam Syafi'i teh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sabenerna kami ngan ukur nyingsieunan wungkul ka anjeun. Manggil ka dieu teh henteu ngabogaan maksudna naon cenah kitu cek raja teh. Ngomongna eta raja bari seuri. Ayeuna mah geura uih deui. Bae jeung anjeun hai Robe jajabkeun deui. Bae ka bumina jeung pang bawakeun ieu uang dirham sapeti pikeun Imam Syafi'i. Kadon kitu tah bahasa raja teh ka Imam Syafi'i nya sopan, miwarang wangsul deui nya disalam ku artos sapeti. Ya Allah. Begitu Imam Syafi'i bade dipaparinan artos sapeti tah sigana ungka amang mah nya dirawu di pangku atuh digabrug. Karek salamet tina hukuman raja ge geus atoh kacida. Komo jeung dipasian aci sagala mah ieu mah sapeti sigana nya dirawu di pangku matak nu mere ka amang ada pidunya teh nya piduit. Takuma Imam Syafi'i radhiyallahu an pilahir Imam Syafi'i hatur nuhun tapi kaula mah henteu perlu kana uang. Henteu can Abi mah. Tuh. Sawapan mantenna mah hoyongna Allah wae. Teu butuh kudunya matak cekap ajantan mujtahid fatwa ge anu ibadahna ku Kangjeng Nabi piwarang dicontoh. Ceplesan Kangjeng Nabi dina bab ibadah teh aya di Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nyontoh ka Imam Syafi'i berarti nyontoh ka Kangjeng Nabi nya. Tah, tapi karena dipaksa supaya ditampi akhirnya diterima.
Imam Syafi'i bade kaluar ti kerajaan bari alim nyanak eta artos saperti teh raja keukuh wae keukuh peuteukeuh eta raja mamaksa. Ai jamaah tibalik ajengan maksa raja supaya mere artos. Raja alimun mere artos ka ajengan. Imam Syafi'i mah alim dipaparinan artos ku raja, raja maksa hoyong katampi artos ku Imam Syafi'i. Kabalikannya atuh ku Imam Syafi'i bari manah nama ceurik nya da alimeun nampi artos si raja teh nya ditampi dipanggul ku Kirobe. Imam Syafi'i mah henteu nyanak eta artos saperti nya ku Kirobe dipanggul da alimeun dijajabkeun ka bumina maka eta Imam Syafi'i teh jadi salamet tina siksaan raja. Alhamdulillahnya ta eta Kirobe teh ngingiclik ngajajab Imam Syafi'i bari manggul artos saperti teh ya. Nah, teras eta polisi nyata Kirobe teh ya. Naros ka Imam Syafi'i. Kumaha pertarosanana Kirobe ka Imam Syafi'i saur Kirobe sabenerna aurad naon anu kusalira dibaca terhadap raja. Nah, sabab kaula mah ngayakinkeun yen anjeun teh pasti kana dibunuh. Margi ningali kamarahanana raja luar biasa waktos marentah ka kaula tadi. Oh, pertarosan Kirobe teh ka Imam Syafi'i sabada dugi ka bumi Imam Syafi'i. Saur Imam Syafi'i nyaeta kaula teh maca ieu doa. Kenging ijazah ti Said Malik bin Anas. Salajengna Said Anas bin Malik kenging ijazah ti Imam Nafi bin Abdullah, Imam Nafi kenging ti Said Abdullah bin Umar, Said Abdullah bin Umar kenging ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilahir Kangjeng Nabi ieu doa bacana nalika gawat-gawat perkara peristiwa perang atau tinu zalim atau tinu hasud. Kurung buka kurung tutup parit perlindungan. Maka yakin Allah parantos nyalametkeun ka Rasulna jeung ka kaum muslim nya kitu deui ka Imam Syafi'i radhiyallahu an oge sakumaha tadi lalakonna. Atuh nya kitu deui saha bae jama anu ngalap kana ieu doa eta pasti disalametkeun tina sakabeh anu zalim. Tah ieu doana anu disebut hizib Imam Syafi'i teh ya. Pangna disebat hizib Imam Syafi'i kusabab anu nyebar luaskeun anu naon namina teh anu ngaijajah-ijajahkeun ieu doa teh nyata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bacana tiap lepas sembahyang terutami wengi upami gaduh peristiwa dina jalan hak jalan bener baca 40 kali upami hayang langkung tajam dibantu ku puasa sunat 7 poe atawa 21 poe atawa 40 poe wiridna niat ibadah puasana niat puasa sunat. Tah amang mah ieu nampi hijib teh ti pangersana kitu tah Mama Kiai Haji Abbas bin Arsudin bin Hasan Karang Tanjung Pandeglang Banten almarhumnya anu linggih di Cigombong tah urang aos sasarengan niatna ngalap berkah bae nya kana ieu hijib Imam Syafi'i jeung seja turut patuh kana piwarangan Gusti Rasul anu miwarang ngadoa kanggo umat-umatna. Nah, urang aosnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'udzu binuri qudsika
wa barakati taharatika wa udmi jalalika min kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khair. Allahumma anta qiyasi fabika agusu wa anta iyadi fabika a'udhu wa anta malazi fabika aluzu ya man dallat lahu riqabul jababirah wa khada'at lahu muqalidul fara'ina ajirni min hizbika wa uqubatika fi layli wa nahari wa nawami wa qarari la ilaha illa anta ta'ziman liwajhika wa takriman li subhatika fasrif anni syarra ibadika waj'alni fi hifdi inayatika wa suradiqati hifdika wa'ud alayya bi khair minka ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Tanbihun nomor 8. Pepeling kanggo anu nyepeng hizib, kanggo anu bade ngamalkeun atawa nu ngamalkeun hizib anu kedah diperhatoseun ieu awrad lamun dipake dina jalan anu salah atawa nulungan jelema anu salah atanapi ngadukung jelema anu salah ngabantu jalma anu salah salajengna meloporan kana kasalahan atawa takabur pedah gaduh ieu hizib der urang sombong teu nya kasahabe eta kawalat teh sakitu ulahnya. Nah ieu sakumaha kitu tah pesen nu janten guru nyata Kiai Haji Muhammad Abbas bin Kiai Haji Arsudin Karang Tanjung Banten. La yajuju tabu hadza bi ghairi idnih, teu kaeng motokopi atau nyetak atau memperbanyak tanpa izin nu janten guru. Karesan pun guru tos almarhum nya hampir genep tahun kapengker mung amang mah tos ijazah kubro artos ijazah kubro teh ijazah anu ageng. Ijazah ageng teh amang ijazah jeung tiasa ngaijazahkeun deui. Ta urang mah nuju ngaos tiasa ngamalkeunana mung kanggo pribadi bae nya mun bade diamalkeun kanggo pribadi bae. Ieu mah nomor saterasna aya azimahna nya azimahna teras aya ayat Quran anu hasiatna kanggo landong nya anu kanggo landong anu rupi ayatna nyaeta walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bil ardu au kulima